sok dirage aya jelema ngadoa ka Gusti Allah ibadah asal penting mah ya Allah ya Rabbi hampura abdi nomor kahiji abdi hayang dihampura nomor kadua abdi hayang deket jeung Gusti nomor katiluna hayang dibere berkah ya hirup abdi beres penting ngadoa deui tahajudnya na beres tahajudnya doa ya Allah ya Rabbi hampura dosa abdi nomor kahiji nomor kadua abdi deketkeun ka Gusti supaya boga rasa nomor katiluna abdi supaya kahirupan teh berkah penting kitu deui napakur nya jol setan. Assalamualaikum. Salam. Saya anu salam teh ka deui setan. Cek setan. Manehna doa ya Allah ya Allah ya Allah. Unggal penting maneh ngadoa ya Allah ya Allah ya Allah. Aing mendek nanya baik kasih pernah ya jawaban teti Allah. Ente. Aisyah ibadah meren geus belasan bahkan puluhan tahun. Aju ngadoa ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Eta sia teu pernah dijawab betah. Nyaeta. Yakin ieu hayang aya jawaban sakali. Aja sia terus bae ya Allah ya Allah sanajan sia teu pernah aya jawaban. Gua bingung jagan. Teruskeun apa ulah jaga aing ulah. Ayo jawaban mah tuh ulah diteruskeun jangan naon ge boro-boro ka Gusti Allah Pangeran Nu Maha Kawasa Panjaksia. Sakilang urang minta cinta bae ka we hajo jawaban pun ngambek. Urang nyeun surat aju hayang balesan. Cek urang teh kutunggu balasannya. Aku sangat menunggu dengan penuh kerinduan. Aju eueuh jawaban ti eta awewe. Pan urang kesel cek setan teh. Cecep cinta bae kesel. Atuh ini ka Pangeran cenah Maha Kawasa pan teu kadang sora-sora naca. Heeh nya. Atuh makan. Geus we teruskeun. Eueuh Pangeran mah eueuh. Atuh lah ini moal terus. Moal aya geus kitu. Jan orang aing geus puluhan tahun atuh Pangeran. Jan orang juga atuh ka aing. Mere jawaban sora ge atuh kumaha. Makana cek setan tuh babaturan jeung setan mah kitu. Ya deh. Nyanarep dasare. Barang sareng ki kapangi jeung Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis. Ini impian teh maneh wau ka kula henteu. Ieu Nabi Ibrahim, Masya Allah. Nuk ai salat sok dibaca teh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Eta. Ya Ibrahim. Oh ditangkap. Lepas. Aingnya di jero hati sia bimbang antara ayat Allah. Bener kan? Bener. Nu diajak ngobrol ka maneh nyaon teh eta. Aing nyaho jasa man dengan bangunna setan. Aju pada tuh sia nurut. Tadi nate jakian lah ya bener. Setan-setan ge omonganna naik bener mah meureun cokot. Tolol. Sakali setan bae cek Kanjeng Nabi Ibrahim. Ulah sok nuturkeun setan bae sanajan bener ngubruskeun. Ulah. Atuh ayeuna mah kabeneran kapanggih jeung Tuhan Kanjeng Nabi Ibrahim eta kumaha abdi ngadoa ka Gusti Allah. Unggal penting ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah kok teu pernah mere jawaban. Nah, dek dibere ilmu maneh ku kaula. Lantaran lamun maneh ngagelok umat bakal ngagelok. Cacak-cacak maneh anu tahajud unggal penting ngadoa unggal penting kemudian ngagelok ku gara-gara setan atau kaum murid maneh. Ulah gua gelok. Aduh kudu kumaha tuh
ya Kanjeng Nabi Ibrahim maneh tata dina aya tahu aju kuari aya nu ngayakeun maneh sa Allah baheula ti eueuh ka aya eta ayana nang mesentan teh henteu aya sorangan aju kuari hirup sageus hirup ieu maneh napas diatur ku maneh lain can ngatur Allah lamun Allah nyabut bae kuari diayakeun we hirup jeung paehna sa nang Allah bener engke sia suatu saat ketika geus datang ka ajal bakalna nyawa keluar paeh tah moal paeh nang sata maekeun nang Allah kunaon riwa-riwa aman maneh ti eueuh ka aya nang Allah kuari aya napas diatur ku Allah hirup maneh lempang ka kaler ka kidul kawetan ka kulon teh eta teh digerak-gerakkeun ku Allah kemudian ke paeh ge ieu teh ku Allah bakal dicabut nyawana oh ngadoa haju bimbang endek amat si pikiran gitu kumaha maneh ka doa ya Allah anu ngangkatkeun leungeun ka luhur Allah anu ngabisakeun ngomong Allahumma sa Allah atuh ku apa mereka bingung keneh bae eta teh anu ngangkatkeun leungeun lain maneh Allah aju ngadoa Allahumma eta teh Allah bisa kicep ngicipkeun Allah aju aya sora nu ngadenge Allah terus dipagahan ku Kanjeng Nabi Ibrahim di jero ngimpi teh dipanggahan terus lantaran anu magahanana Nabi nyulusup ilmu kamaripatan ka jero hate Masya Allah caknya bodoh-bodoh tinggal aing teh horenganan jaheuh ieu teh horenganan aing lempang ge ku Allah cicing ku Allah ieu ngangkat leungeun ge nang Allah kuari ngadoa ge nang Allah atuh hese-hese teh berarti Allah teh aya di aing ilmu marifat asup ka jero teu hese horenganan lamun langsung anu nganasehatanana anu mere ilmuna Nabi nu mere ilmuna wali atau langsung ka jero hate coba nu mere nasehatna Kiai Golkar nu kadeuleu bendera koneng nu nganasehatanna Kiai PDI nu kadeuleu